lain di jamret ya mah. Abi tah asup deh kalabat. Asup aja asup. Kalabat mobil, warna putih mobilnya. Warna putih gitu, warna gitu. Tapi jangan pesen sapu 50 cina. Poe minggu cina di canhak gitu. Dan juga abdi. Dan kedai kami tidak masuk. Dipaksa, didorong-dorong gitu. Masuk. Kutret itu sama guna. Lu dipayun lah bang, bapak mah. Lagi dari kutret. Abdi, lagi macam abdi nak keluar. Pagar, lapangnya di pagar. Oh ditutupan, dilebet. Sabaraha urang di mobil? Duaan. Lalaki kabeh. Tadi buka ke gua di dia lagi. Di dia. Etana nu nyandak nu ngaluarkeun artasna abah apa itu? Atuh itu abdi mantap udah ngaluarkeun artos dinangeun pesen sapu bae manehna. Pesen sapu bae. Terus tas teu aya bae artasna gitunya. Amun. Abdi pesen sapu bae manehna. Ngan artosna can aya. Kabe cil poe minggu cenah jam 12 ka dieu. Didangkeun. Jo eta artas abah 400.000 tos sabaraha lila nabungna. Atuh abdi tos rami di dieu. Heeh, maksudna eta tos aya sabulan meureunnya. Ditendon di dieu. Terus ngajual sapu disimpan di dinya gitu ya. Ngajual sapu di dinya simpen. Dek setor ieu tadi kamari tadi. Dek setor. Muhun. Setorna sabaraha apa? 200. 200. Muhun. Dek setor. Ai di tong di DPN teh di dinya abdi cali. Ari abah bobona di mana? Gudang bapak. Di gudang mana? Di pasar. Atau di pasar apa anu nyandakna mobil eta artasna? Mobil. Na mobil. Eta mah abdi rek lemah ditongkeun aya. Aya ditongkeun ku abdi aya bapak. Aya ditongkeun ku abdi. Kitu tah aya. Dongkeun mah isu. Ayo datang ke dia. Dulu nabi rek ke kampung. Rek ke kampung jadi ganti DPN kadinya kalbasna. Dibuka pintunya. Tiap hari abah icalan dia sapu. Muhun